capek uyak ayok kaditu kadieu dagang Kitri. Mang Kitri lain deui bae. Bu arek meuli Kitri lain deui bae. Ce Neng Ki arek meuli Kitri lah lain deui bae. Capek aya cai euy nginum ah. Arek nginum caina ledis. Tak bisa percaya mah eueuh caian hayang lauk ah aya cucukna hungkul. Capek lah biang areudang. Anu nanya keur naon dagang Kitri teu payu bae. Capek lah aduh kalah ngesang. Lah yuk Kang. Arek dagang deui lah sugan bae. Iya aya bebenangan lah arek kabugel. Aduh aduh lantik Kitri lah Kitri atuh dah batur mah tangkalna geus jara rangkung geus baruahan ieu mah kakara ngajual Kitri nah saha nu rek meuli make otak atuh sia teh Jek lieur maneh mah maneh kabina-bina teuing usaha itu lain ieu lain anak parabaneun pamajikan anak batur parabaneun ieu mah kakara arek usaha lah Kitri ya tunari dia lah rek mentas rek ngalaleson heula biang ya diukur aja natangkalah tukang mun geus kieu teh sok inget kalembur anggota kan ini antia inget bae manehanana teh kitu jeung kitu bae sarua jeung kami sok bayangkeun dahar isuk ari ngajual Kitri ayeuna cenah cek ajengan mah isuk bae deui teu kudu neangan ayeuna ieu da eta nini kapange keur si Jack bisa ceceri kanan nurutan nini nu matak ditanya nini kunaon ceurik mu didinya bet ceurik kunaon nyebut teh cenah kieu leungit cowet leungit cowet ira leungitna isuk cenah geuning bet mewekna ayeuna lewehna ceurikna ayeuna kunaon meungpeung kaur gitu cenah mana teh meungpeung kaur lah biang uing ge moal usaha rek ngajedog wae lah usaha oge teu bebenangan ieu sugan menang duit saperak teu satalen henteu isuk mah wae kawas nini lah mending kena kumaha isuk
ayeuna mah rek nganterkeun Kitri arek dipulangkeun moal selang usaha puyeng lieur lah bedul kabina-bina teuing lah mending keneh mulangkeun Kitri. Nah biang aing mah rek dibikeun ya Kitri kumaha engko ieu euy kade labuh nah. Tah warek muntas heula ka dieu ya. Pokona mah Kitri mah Kitri as kelala cimitula tuh asa muntas di alah kieu meureun euy nya jerambatan Sirotol Mustaqim. Ya Allah itu bisa muntasna ge euy Kitri lah biang kaditu pula loba imah meureun euy jual Kitri. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat, Getirnya kehidupan usaha neangan duit tua dan lelah, keringat ngana pakahan berderas, namun kau boro-boro ngana pakahan batur sorangan ge candahar saremeh meski nafasmu candahar isuk heuda isuk lagi can datang memikul lah pun yang ya jual Kitri meni sengklek ya lah encak aduh lah biang tungtung nama dibebetkeun ku aing lah bina-bina teuing lah adu jalan Kitri nanahan dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan, bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.